Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, sareng ari maqalah anu ka-10 an ba'diz zuhadi eta katampi ti sapalih ulama ahli zuhud. Anu kumaha ulama-ulama ahli zuhud teh? Wahum sareng ari itu ulama-ulama anu zuhud teh alladzina nyaeta jalmi-jalmi, nyaeta para ulama ihtaqaru anu nganggap hina eta para ulama teh ad-dunya kana dunya, walam yubalu sareng eta para ulama teh henteu peduli, henteu memperdulikan biha kana urusan dunia. Bal akan tetapi akhadu nyararandak eta para ulama ahli juhad teh, ahli juhud teh minha tina perkara dunia qadra kana saukuran daruratihim, daruratna itu allati. Upami nyarioskeun tentang juhud di zaman ayeuna sangat mudah dibaca tapi sangat sulit dipraktekkeun. Masya Allah. Sebab kebanyakan ayeuna mah jalma-jalma teh justru condong kana dunia, selalu memilih dan mementingkan urusan dunia. Termasuk simkuring jujur baik can bisa ngalaksanakeun juhud, boro-boro nepi kana juhudna, diajar juhudna oge hese. Masya Allah. Sebab jelema yang bisa juhud teh kudu belajar heula, memeh nepi kana tingkatan juhud teh kudu ngarayap heula ti handap. Step kahiji kudu naon, step kadua kudu naon, terus katilu nepi ka terus puncakna mengalami juhud. Moal bisa ujuk-ujuk langsung jadi jelema juhud. Di mana mimiti diajarna lamun urang hayang bisa juhud? Saur Sayyidi Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, wara atau menghindari perkara-perkara haram adalah sebagai permulaan zuhud seseorang. Ketika seseorang geus berusaha meninggalkan semua maksiat, ketika seseorang geus berusaha meninggalkan perkara-perkara anu dilarang ku agama, berarti ieu jelema keur diajar, keur mimiti diajar juhud. Jangan jadi juhud, tapi karak belajar juhud. Nah, urang kan ieu boro-boro juhud, belajar warok oge geus hese. Belajar menghindari maksiat bagi orang hese. Naon sebab nama hese? Sebab urang teu boga guru. Kudu boga guru anu ngabimbing urang. Naon sebabna? Ku guru kanyahoan, maneh kieu, maneh kitu, maneh kudu kieu, maneh kudu kitu. Kanyahoan kapantau ku guru. Moal bisa melatih diri sendiri. Iyalah kurang pentingna kudu boga guru teh. Dan sebabnya tadi dia ayah anu bisa memantau diri urang. Ngan guruna ulah asal guru, ulah sambarangan guru. Guru lagi kudu bisa juhud deui. Aya ngaran-ngaran guruna ahli dunia mah urang ge bakal kabawakeun deui ke ahli dunia. Nah, etalah permulaan seseorang untuk mencapai tingkatan zuhud. Menurut Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, nyaeta belajar warok atau menjalankan warok, menjauhi berbagai perkara anu subhat, komo deui perkara anu haram. Iraha seseorang bisa disebut sebagai ahli juhud? Numutkeun Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, jalma anu bisa disebut juhud nyaeta jalma anu geus bisa ninggalkeun semua perkara anu bisa memalingkan dirina ti Allah Subhanahu wa ta'ala, anu geus bisa ninggalkeun sakabeh perkara anu bisa mepohokeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan ieu lain perkara enteng.
babari ari nyarita nama komo keur di atas panggung mah urang teh semangat memompa jamaah. Para jamaah, mari kita tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita lupa kepada Allah. Beres pengajian, aya pembagian PLT, riweuh kabeh kuat poho salat berjamaah. Hehehe, jeung ustad-ustadna kuat poho salat berjamaah. Dah sieun teu kebagian PLT. Hehehe, eta mah lain ahli juhud, tapi ahli udud eta mah. Ya Allah, ngalaksanakeun juhud anu sabener-benerna teh, kecuali orang-orang anu diberikan taufik dan hidayah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk orang-orang anu diberikan taufik sehingga urang tiasa belajar juhud sedikit-sedikit, setahap demi setahap diajar demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, etalah makna juhud numutkeun sebagian ulama, nyaeta numutkeun Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Sedengkeun numutkeun dina ieu kitab Nasaihul Ibad, ari jalmi-jalmi anu juhud teh nyaeta ihtaqarud dunya, nganggap remeh, nganggap enteng atau nganggap hina karena urusan dunia. Di mana seseorang kos nganggap remeh karena urusan dunia, nganggap hina malahan makana dunia teh, maka ieu jalma bakal nganggap mulia karena urusan akhirat. Pasti bakal bebeakan mengejar urusan akhirat. Geus teu peduli dunia hina, dunia marek naon dibaberi mending keneh budak-budak akhirat. Ieu ciri. Lamun urang hayang nyaho, urang geus juhud pancan babari ngetesna. Bungah keneh ngala duit atawa bungah keneh ngalaksanakeun salat. Sugan aya jelema zaman ayeuna, aduh ketika mendengar suara adzan teh, Allahu akbar, Allahu akbar, langsung tersenyum, bunga, menangis, bahagia, menyambut karena rek salat. Lamun aya jelema pas kitu berarti ieu juhud zaman aya. Tapi nu lolobana makan lain kitu ketika ngadengi adzan teh. Kareke bieu mah adzan teh sadan deui. Engke we can bebeunangan. Ri adzan geus adzan deui. Eta kan berarti urang masih kana jauh kana masalah juhud. Kemudian jang ngetes awak orang juhud apa encan. Rasakeun ku urang. Urang bungah keneh diberi duit atau bungah keneh diberi ilmu. Jol datang ustad, mematahan cara sholat, mematahan cara zakat, mematahan cara anu-anu pokoknya cara ibadah. Beres, ustad mematahan ka urang. Jol deui aya jelema bruk mere duit ka urang 10 juta. Kira-kira bungah diberi duit atau bungah diberi ilmu? Pasti atau bungah kena diberi duit. Tong borok diberi duit 10 juta ku seseorang, eta karak diberi duit 50.000 perak, 100.000 perak, beuh mending geus leletak kanu mereka. Tapi ari diberi ilmu mah, diberi tata cara salat, diberi tata cara wudu, diberi tata cara ibadah nu lainna deui tah hayang ieu berterima kasih kanu merena eta ilmu teh. Nah eta berarti urang geus teu ngahargai kana ilmu. Ari ilmu agama teh adalah ilmu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Berarti ketika urang geus teu ngahargai ilmu, berarti urang geus jauh memikirkan akhirat. Nu aya urang selalu memikirkan dunia dan memuliakan dunia dan selalu ngejilat, ngeletak jalma-jalma ahli dunia. Hiji nganggap hina kana dunia, cirina jalma juhud. Nomor kedua, walam yubalu biha, jeung teu memperdulikeun kana urusan dunia, tapi
bukan berarti ahli juhud tidak ada usaha, tetap berusaha. Dan sebabna bal akhadu minha qadra daruratihim, tapi jalma-jalma juhud mengambil dunia sebatas hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan anak. Jadi jalma juhud teh bukan jalma anu munggawe, lain jalma anu yang usaha. Eta mah kedul ngaranna juhud teh nyaeta jelema anu mengambil dunia hanya sebatas kebutuhan anak hungkul dan sebatas menutupi kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahi ke orang tersebut. Etalah juhud. Jadi makna juhud teh lain kudu miskin sagala teu boga, anak kuat nepi ka kalaparan, pamajikan kuat tika kasusahan gara-gara orang ninggalkeun dunia. Lain. Juhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi juhud memanfaatkan dunia ini untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, bukan untuk mewah-mewahan, bukan untuk pamer harta, bukan untuk senang-senang, bukan. Tapi dunia dijadikan sebagai bekal untuk menuju alam akhirat. Seperti dicontohkan ku Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Beliau hiji waktos pernah nyarioskeun, kaula pernah naik gunung, turun gunung di wilayah Irak. Nepi ka sababaraha poe kaula udar-ider di wilayah Irak. Nek naon eta? Rek mencari pekerjaan anu halal. Tapi ketika kaula geus babaraha poe mencari pagawean di Irak teh, geus naik gunung, turun gunung can meunang keneh bae. Nepi ka kaula tatanya ke seorang ulama, ke sebagian ulama, coba atuh mama doakeun abdi, bari jeung abdi nyuhunkeun petunjuk kudu ka mana abdi neangan usaha anu halal teh. Tuh ieu Syekh Ibrahim bin Adham oge kuat udar ider ka ditu ka dieu mencari pekerjaan anu halal, bahkan kuat pi ka tatanya, kamu alim, tatanya ka kiai, tatanya ke seorang masyayikh untuk mendapatkan petunjuk supaya bisa mendapatkan pekerjaan anu halal. Kemudian saur ieu guruna teh, anjeun majigana Ibrahim kudu berangkat ke negeri Syam supaya anjeun bisa mendapatkan pagawean anu halal. Nurut lah ieu Syekh Ibrahim bin Adham teh berjalan kaki sababaraha poe menuju negeri Syam, nurut kanu jadi guru. Begitu nepi ka negeri Syam, katanya ka ditu ka dieu neangan pagawean anu halal, geus ngalamar ka Longpin teu diterima keneh bae, geus ngalamar ka PT Dosan teu narima keneh bae. Mun ayeuna mah kitu meureunna, geus ngalamar jadi supir milu jeung Kang Usman teu diterima keneh bae. Padahal ieu petunjuk guruna, ieu keur nguji sebenarnya mah guruna teh. Keur nguji keyakinan jadi muridna. Mata kulah gagabah guru memere wirid lagi pan bertingkah tes heula saeutik kuateun teh ye murid teh, tes heula saeutik deui bisa henteu ieu murid mawa ilmuna kitu ari nu jadi guru mah. Ngan mantakeun sing hade lamun urang boga guru geus teu hayangeun deui barang bere, geus tara mere wirid, geus tara mere naon. Berarti urang katilei ku guru teh jore, urang mawa ilmu na jore, mawa wirid na jore dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ngan guru masuk tarang ngomong cicing bae, perhatikeun nepi ka mana coba si kehet ye. Kitu eta. Guru mah di mana-mana kitu. Moal mungkin langsung mere ilmu anu langsung tingkat tinggi. Sebab guru mah tahu dosis. Oh, imam murid karena pika dia ye dosisna kudu diberi ieu heula ye. Kitu lah guru batin mah. Nyaho kana ukuran muridna. Tuh ieu Syekh Ibrahim bin Adham oge kuat udar ider ka ditu ka dieu mencari pekerjaan anu halal, bahkan kuat pika tatanya, kamu alim, tatanya ka kiai, tatanya ke seorang masyayikh
untuk mendapatkan petunjuk supaya bisa mendapatkan pekerjaan anu halal. Saparantosna Syekh Ibrahim bin Adham capek kukurilingan di negeri Sam milarian Pademelan, nepi ka berangkatlah Syekh Ibrahim ke negeri Madinah, ke kota Madinah, berjalan kaki beberapa hari demi mendapatkan pekerjaan anu halal. Geus nepi ka Madinah masih keneh teu meunang keneh pagawean. Nu matak urang lamun kukulibekan di kampung sorangan teu meunang pagawean, eleh tah ku Syekh Ibrahim bin Adham. Urang mah kukurilingan neangan pagawean di kampung sorangan geus putus asa. Urang mah geus capek, geus ka ditu, geus ka dieu neangan pagawean can meunang keneh wae. Emang geus ka mana wae? Teu palebekan we di Pir Imah. Neangan pagawean di Pir Imah atunya heuheh sek meureunna. Pagawean mah loba ngan eueuh gaji. Ieu seorang wali mencari harta anu halal kuat nepi ka berjalan berhari-hari dari kota ke kota mencari pekerjaan halal. Masya Allah. Nepi ka geus capek kukurilingan di negeri Madinah neangan pekerjaan anu halal, tataros deui lah ka guruna. Guru ka mana deui atuh mama abdi neangan usaha ieu kahese amat. Kemudian saur ieu ba'dul masyayikh ya anjeunna ayeuna mah coba kudu berangkat ke Torosus, ke daerah Torosus. Berangkat deui ieu Syekh Ibrahim bin Adham ke daerah Torosus. Ternyata benar di daerah Torosus ialah beliau mendapatkan pekerjaan anu halal sebagai buruh tani atau sebagai penjaga kebun. Sebagian riwayat beliau jadi penjaga kebun delima, buah delima, aya oge nu ngariwayatkeun penjaga buah kebun anggur. Nu mata kulah gengsi, neangan pagawean anu penting halal. Ieu wali, jadi tukang kebun, jadi tukang penjaga kebun. Urang mah urang. Karena kayak nyebut ustad dua guruhul ge geus era nyabak pacul. Hina cenah. Padahal eta macul mah halal kecuali macul sirah jelema. Macul sirah jelema mah ulah haram eta mah. Ya Allah. Lamun nyopet teh bener kudu ngarasahin. Urang makan kadang-kadang kitu kapihalaan ku gengsi. Gengsi dek atuh kudu macul. Gengsi atuh kudu kuling aduk. Mana yang tinggal boga murid. Barhiji kana murid dah aya dua siki mah. Karek boga murid dua gengsina geus salangit. Komo lamun boga murid sebanyak Syekh Ibrahim bin Adham. Masya Allah. Jadi kadieu ngajina soinya euy. Ka mana tadi teh? Gara-gara kopi pahit teuing itu jadi nyasab ka dieu ngaji. Keur nyaritakeun tadi teh. Oh, keur nyaritakeun juhud teh lain berarti ulah kerja, lain berarti ulah gawe, nu kitu mah kedul. Eta wali oge anu namina Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupna. Etalah ciri jelema juhud. Ngan atuh alhamdulillah pamudah-mudahan kuberkah wasilahna urang maoskeun nasihat-nasihati ulama ahli juhud ieu. Mudah-mudahan oge urang sing diberikan taufik ku Allah saeutik-saeutik urang diajar juhud. Oge pamudah-mudahan engke yaumul kiamah urang sing dibangkitkeun ku Allah dikempelkeun sareng para ulama-ulama khususna ulama-ulama anu jararuhun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur ulama juhud ieu man adnaba saha jalma anu migawe dosa eta si jalma dan ban kana hiji dosa ai tahammalahu tegasna eta si jalma teh memikul beban dosa wa huwa yadhaku sedengkeun ari eta si jalma teh masih keneh bisa cecengiran. Ai tegasna wal halu jeung kaayaan eta si jalma teh anu memikul beban dosa teh annahu eta sanyana si jalma yaprahu berbahagia
bitahammulihi dengan beban dosa anu dibawa, berbahagia di atas dosa, teu pernah menyesali karena dosa. Maka sing sajalma anu tertawa di atas dosa, sajalma anu masih kini bisa seri padahal manehna loba dosa, fa innallaha maka sanyana Allah yudkhiluhu eta bakal ngasupkeun saha Allahu Allah ka eta si jalma annara kana jero neraka jahannam, wa huwa bari kaayaan eta si jalma teh yabki ceurik ngabangingik kusabab sieun menghadapi siksaan neraka. Numatak sing waspada ulah sampai orang berbahagia ketika orang geus melakukan dosa. Inget-inget deui dosa mana wae anu can ku urang ditobati, dosa mana wae anu encan ku urang dicengcerikan. Namun sebab bisi urang digiringkeun engke di yaumul kiamah ka jero neraka bari kaya anceun. Naudzubillah min dzalik. Nah simake kitu lianna karena sanyanya haqqahu ari hakna jalma anu ngabogaan dosa teh ayan dama nyaeta kudu menyesal, lain kudu cecengiran, lain kudu suka bunga, tapi kewajiban atawa anu pantas dilakukan ku jalma anu berdosa adalah menyesali perbuatan dosa. Setelah menyesali perbuatan dosa wa yastaghfirullah ta'ala, kemudian memohon ampunan ke Allah subhanahu wa ta'ala, lidzalika kusabab geus migawi dosa ieu anu seharusna dilakukan ku urang ku sim abdi khususna. Sebab sim abdi ngarumasakeun tiap detik tiap menit masih keneh loba dosa. Atuh eta cenah geuningan keur ngaji sok cengiran atuh piraku deui urang cerik bae. Waktuna seri. Tapi kan tadi mah seri geuleun yang serikeun dosa, lain bangga berbuat dosa. Aya waktuna cerik. Ai cerik mah atuh perlu di-upload. Ke moal aya nu like beunang, dislike kabeh. Ieu naon cenah kayak mangadon cerik-cerik bae kudu di-upload. Tah kitu. Jadi teu kudu sakabehna di-upload. Wa man ata'a sareng sahaja ma anu migawe taat wa huwa bari kayaan eta si jalma teh yabki bari menangis, bari ngalaksanakeun taat, bari cerik salat, bari cerik misalna, atawa urang istighfar nepi ka cerik, atawa urang ngaji Al-Qur'an nepi ka meneteskan air mata, atawa urang geus beres ngalaksanakeun puasa ku urang puasa eta teh dicengcerikan lain kudu dibeja-bejakeun ka batur. Nya kitu deui ketika urang geus berbuat kebaikan ku urang cengcerikan eta kebaikan teh. Ketika urang geus ngalaksanakeun sedekah cengcerikan eta sedekah teh. Lain kudu dibeja-bejakeun ka batur. Nah make kitu, nah make cerik hayaan minallahi ta'ala, karena izin ka Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaufan sareng sieun minhu ta'ala, sieun ku Allah subhanahu wa ta'ala ala taksiri kana lalawora gagabah fi tilkat taati dina waktu urang ngalaksanakeun taat ka Allah. Nah saha jalma anu geus bisa nyengcerikan taatna, saha jalma anu geus bisa nyengcerikan amal-amal baikna, saha jalma anu geus bisa nyengcerikan ibadahna ku sabab sieun ka Allah sareng ku sabab izin ka Allah, sieun lalawora ngalaksanakeun ibadahna, sieun taat eta teh dilaksanakeun dengan gagabah, sieun salat abdi teh lalawora, sieun salat abdi henteu husu, sieun sedekah abdi henteu ikhlas, izin amat lamun sim abdi sedekah henteu ikhlas, sieun amat ku Allah lamun salat abdi teu bisa husu. Ketika orang dipercaya ku Allah boga murid,
cengcerikan eta murid urang teh. Ya Allah, sieun amat abdi teu bisa ngajalankeun amanah ti Allah. Sieun abdi teu bisa ngadidik murid-murid abdi. Kitu kuduna. Urang ge osok nyengcerikan murid teh. Nyaeta ketika murid tara barang bere duit, urang sok nyengcerikan murid pan sedih. Ya Allah, ai murid mah loba, tapi nu bere duit eueuh, itu manang kieu-kieu teh hirup teh. Urang mah kadinya bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, sajalma anu geus bisa menangisi taatna, sajalma anu geus bisa nyengcerikan amal ibadahna ku sabab sieun ngalaksanakeun ibadah lalawara, sieun teu sampurna ngalaksanakeun ibadah. Fa innallaha maka sanyana Allah yudkhilu bakal ngasupkeun saha eta Allah teh hu kasih jalma anu sok nyengcerikan amal hadena al jannata ka surga wa huwa bari kaayaan eta si jalma teh yadhaku bari tertawa ay yafrahu ghayatal farah tertawa kusabab mendapatkan puncak kebahagiaan lihusuli matlubihi karena telah hasil mendapatkan perkara anu dicari selama ini. Mana perkara anu selama ieu ku manusia diusahakeun, mana anu selama ieu dicita-citakeun diharapkeun ku jelema. Wa huwa ari eta matlub, ari eta cita-cita, ari eta anu diharapkan afwullahi ta'ala nyaeta panghampurana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu bakal dilebetkeun ka surga bari kaayaan sukabunga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.